Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi baraya sama Mang Ewok. Ayeuna Mang Ewok bade kaliwatnya makan-makan sareng Adeni, Mang Nana, Mang Kawat sareng Ibu Entang, Bu Gina, Bu Dini, keluarga pokoknya mantap. Ayo baraya gaskeun. Wah, baraya Adeni nage dudurukan heula cenah ayeuna naon. Jadi lagi ada di hutan. Hutan belantara. Hutan kota. Hutan kota di Cipongkor. Satunya hutan. Hutan di bawah nanate baraya. Oh, sekolah TK. Jadi kita mau ngaliwatnya udah matang, jadi tinggal makan. Jadi kita mau makan, nyalain mau ngaliwat. Tinggal makan. Sama yang lagi viral sekarang naon tah? Tahu. Oh, Jeng. Oh, jengkol. jengkol. Suga. Tak intip ka saungna barayanya. Ih. Sat enakeun kieu. Aya Mang Nana jeung Mang Kawat baraya. Deh, aya naon ya? Oh, iya teh obat salatri. Nah, yang geus gampar kieu. Hebat. Itu salah satu fungsi daun teh teh ya. Nah, baraya sedikit edukasi dari Mang Kawat. Amun hujan Oh, benar. Tapi mun anu di jalan oge nih Mang Kawat, aduh amit-amitnya nu maot nih sok dituruan ku eta. ingat zaman baheula keur balik sekolah nih enggak? Anu kieu ini jeung babaturan ayanggungan awewe. Alah, so sweet. Zaman SMP mah kieu awewe teh kumaha we? Heeh, zaman ayeuna mah nya sebenarnya bobogohan baheula mah. Angina meuni enakeun nya Mang Nana. Nah, ayeuna gaya. Mantap. Itu komo Mang Kawat nih geunaheun pisan eta. Geus janda Jadi teh katong teh barayanya kebon. baheula mah teh. Kebon kai. Dia di bawah teh sekolah TK. Nah, iya saung. Base camp Adeni ya jeung Mang Nyanyang jeung Mang Kawat sama itu. Sakio. Wah, cai tenang, pung daripada ku batas teh ku urang heula, urang teh. Ciuman eta paling dipaksa tah ieu. Ada ciuman lain ciuman kawas ayeuna. Ciuman dipanggil lagi mau kepala sekolah langsung. Ngarasa aya nyamuk cenah pan bade ngaliwat. Abah bos. Wah, asak baraya. Namanya dikesikan awet ya. Kuatih. Pakeun geura aja mah. Naon cenah ieu teh? Wah, jeung naon baraya? Wah, Jeung hiu. alah kade ieu hiuna calangap. Ke sanguna bakal seep.
suasana namanya enakeun kieu baraya gede angin. Terus bade makan yeuh. Tinggalin. Lihat baraya, Untungnya baraya lihat wajah-wajah lapar. wajah-wajah hanaang. Ayo. Wah, Iya, banana ya. Ikan hiu makan jengkol. Naon cenah? Naon? Jengkol. tuh daun lagi panjang yuk. Datas anu potong letak di alau. Panjang ting. Udah potong eta sih. Sukun om. Oh, mana ku abdi disekam. Wow, lebarna ka dieu ka kieu. Ayo ah. Ayeuna mah waktuna tuang. Ada ki orang. Ada. Wah, Ki, bismillahirrahmanirrahim. Kerak ki, kerak. Kerak. tabari peureuh Mang Kawat. Kerak ki. Ya jadi cocol jeung sambal. Kaki. Alah. Ih, Hai, naon. eta dan anak. Ai. Pat bari merem melek ieu baraya. Ai, naon. Oh, aseup. Eta Antara nikmat yang haseup. eta nyepengan bontengna kuat ka dikepeul kitu. Salah. Waktunya tuang. Aduh dipanggil ya. Gaskeun baraya. Kan bos biasa. Jadi kurang ya? Di mana-mana kali. Kemana-mana. Jadi ah, Salaki nanyi ien. him. Kita yang suruh hirup. Hirup. Nan barang hakan. Ali. Video di Bojong Peneng. Putri dadakan yang gelet truk. Ai kamari anu jengkol saha? Bari ngagoler geuning. Mananya jengkol kata tamu we. Mari Oh, Ya mah jika di ieu euy, di mana? Di itu teh naon? Ciwidey. Kabut buatan ya mah, smoke. smoke kasut. Back smoke. Alhamdulillah baraya wareg. Aduh, buat untuk. Jadi baraya nasi liwet, asin peda, jengkol goreng, Sambal. sambal, Ya, Mas. sareng rebus daun sampe. Woi, pokoknya mah mandep. Mantep cenah. Mandep. Muncak Mang Nanang Mang Nyanyang. Pedos cenah baraya. Pedos ya. Lain. Panas gitu. Konten ayo. Baraya, aduh. Wareg kurang wawasuh heula ayeuna mah. Kurang wawasuh heula. Di mana wawasuna? sama Di Lebak?
Wasuh. Heeh. Jadi tempat kanggo cuci tanganna barayanya terpisah. Setelah TK ya nanti ya. Oh iya. Ih, hejo nih mah tas emang lemonan. Biasa ya hulek main air gitu. Hulek main air di hijau. Oh, tadi ada hulek cenah barayanya. Main cai. Alhamdulillah pat ngecor kieu. Nah, baraya sekian dulu petualangan hari ini ngaliwatnya di Saung. Ikuti terus petualangan Mang Ewok barayanya. Ayo gaskeun.